gitu kan. Iya. Ayo paman Akula Sadewa. Tak juragan Akula Sadewa mah tukang urus kuda. Satrik Dharma Ganti sareng Tantri Para. Iya. Jadi papisah we sadayana oge. Ari dua istri, dua Drupadi. Jadi pelayan. Jadi pelayan di karaton di mana aya tamu teh anjeunna nu nyangakeun cai. Leuteun teh sih. Saha Bibi Drupadi, wa Drupadi. Kakasina Iya. Malini. Walini, Sanes Walini, Malini. Abdi ge pada ditu mah digenting ngaran teh. saha boleh. Abdi Iya. Jeremy Thomas. Nya. Pun bapak jadi bakal sangu berontak. Abdi kantong bolong. Iya. Jadi cleaning service. Nya. Aduh, ampun, paingan teu kapangi. Ukami palai tepang bulan sadayana saderek teh api-api ngararuseup aya nuju cuti gede di walungan ngararobrol nya dina lapak kontrak nya juragan bino mah hamur jujurna teh nya Make hamur. ai teu meunang teu dipotongkeun jujur teh nya Datang nyanggut wae ka juragan bima teh laukna daupana atuh. Kunaon Mulai lain batur wapan upat teh kui, jago, pelet. ai Kang Rama. Tuang Rama mah pulan kuhihit. Kuhihit teh. Kukumulna kuhihit. Ayo pada. Ayo pana teh nyaeta ku nok asin. Dikaitkeun nok asin teh. Teu dipesek. Siap gero. Iya, mun kitu mulai Kang Rama. Itu kan. Malahan abdi kungsi di udah Bisa juragan bima. Dan lebih ke tengah poe dengan amak-amakan yang museumna tetemunan. Agan cekeng seueur. Gitu. Agan kengeng. Henteu. Amak baru tetemunan. Dan agan upana ku cacing. Kengeng teu agan. Cek abdi teh ku siki salak geura lauk di dieu menanggung. Nyanggut gitu cenah pot ku siki salak cek abdi teh bari lupat nyamar. Gerekep teh diambil budak-budak. Iya. Nepi ka aya da ambek teh ka abdi mah. Iya. Tapi omongan wae atuh sia. Nuhun gitu kan. Jadi bener di negara Wirata. Di negara Wirata mu ayeuna teh Gusti Drupadi teh nuju bingung. Gusti istri teh Nah, patih negara Wirata iya. ngahuruyan wae Saha Kicaka namina teh. Wah, sami sareng Tuang Rama awak salirana teh. Jagung gede si Mardada. Eta teh jago ulah. Teu aya nu mangga kuliah ka eta kakasina Kicaka teh jagung gede. Tah teh bogoheun. Ka Uwa Drupadi. Mohon. Aing ngalangkung Gusti Drupadi teh tepak bujurna teh. Koceak atuh. Duh. Lamun panggil bae digisik sama kulit teh. Wah, moal kuat agan. Lah, siap. Tapi mau kuat udah pecakan ya jauh. Ya. Jago pisan itu mah. Nya. Iya. Eta we kan ku sakti-saktina Saha. agan menyabak batu mah hancur. Tapi Kicaka Mah kan batu segede leuit tah. Aya kamak dari cabak we hancur. Henteu ada batu. Pika keheuleuh deh sia. Gitu pulang
Iya. Jadi saur sadayana teh hasil gempungan cepot indit maneh kapringgandani iya kasabulan deui kaula terek angus nyamur balik teh cenah kaula teh moal ka mana-mana iwati kapringgandani. aduh nuhun Tak kitu ulah abdi teh hoyong Jepang sareng Gusti Ratu ulah kebae di dieu bisa ya intel oh kitu saya tuh ulah kaula teh ayeuna tekad Duarwati dek napungan Abimanyu. tah saur gede ka juragan Abimanyu kan harewos gede abdi saya intel mah Iya. Bari sakantenan kawa Batara. nuhun ulah itu Kaula ayeuna rek ini. Karena gara Duarwati ieu bakal tatang-tatang nyayogikeun Kangjeng Rama mulih tina nyamurna. saya ulah Tak itu bisi maneh teu boga duit keur jajan tah bawana. nuhun ulah ditambi Wana dari 100.000 dua ane bagikeun mereka deui masih itu oh eta duakeun entong dek preli lah teh siapa dah gede syukur wae tuh gitu lah. ayo ini pot ini kau lagi rek mampah ini waktu ini salam bakto saya juragan Nabi Manyu ke Gusti Batara iya asadayana we kitu salamet sadayana ge panawat iya